Nya, ada langsung kan dia rek pake naeur cai ke ngopi. Eueuh dijual. Jual aku mah mimitina, lamun keur nyangu eueuh hese. Tanggal Kang kudu melian beas unggal poe. Jual we ku Nyai langsungna. Ari urang dahar ke kumaha? Dahar mah ku sangu ieu Kang, lain ku beas. Nah, meureun memeh jadi sangu ge beas heula kudu dipasak. Yeuh Kang, ribet. Emang ribet, tapi kan ngirit, Nyi. Asing ngirit Kang. Yeuh, ayeuna perhitungkeun ku Akang. Urang meuli beas. Encan ku tanagana kudu dikejokeun. Meureun Akang oge kudu ngalasuluh. Terus eta langsung urut nyangu meureun kudu digerohan tanaga deui. Tuh kan ribet Kang daripada ngirit. Kan bobol. Ari kieu mah meuli sanguna nu geus jadi Kang. Urang teu kosi ngaluarkeun tanaga, teu kosi kudu aya suluh. Yoh, Nyi. Tapi kan meureun eta sangu sakali meuli teh sanaoneun, lamun beas sakiloan meureun jadi Akang ayeuna usahana sing getol, sing giat. Bakal loba komen. terus akang ayeuna ngopi kumaha? Selang teh ngopi. Kari meuli cayeuna nu geus asak. Dipanas. Ini duitna tuh. Mata nih mata nih gue pak. Ndik keneh, ndik keneh. Teu mikir pisan.